Neng tak acan meung tarima ka mama sareng ka bapa. Neng tak acan tiasa meungkeun ka asih ka mama. Mama, abdi hirup tina getih mama. Abdi hirup tina daging mama. Menit ieu. Bapak Ibu sadayana mangga satajan dikawitan panginten simkuring nada siapun tenaka pangarsa Bapak Ustad. Baris ngajajaran atadami mandu ya acara sanes kutiasa ibu-ibu sadayana hapunten di dia yang nulangkung tiasa nulangkung sepuh di simkuring nulinuhung ilmu naseur mong simkuring sejak kapapancanan oge kanggo ngajajaran di acara istilah nama henteu saja mapatahan ngajai kamarinya Pak Ustad hapunten mung derma ngadukikeun naon hal anu dina peragaan acara ngarasiraman. Mangga ibu bapak sadayana sate acana dikawitan prosesi ngaras teh ke dikawitan ku ngecageun aisan di payunan ibu bapak sadayana aya alat siraman nu parantos ka uninga diantawisna aya sinjang 7 kulupa rupa kelir nah acana ibu bet teu bodas geblek sadayana ieu teh tandaning di dieu kanyaah anu jantan sepuh dina danget ieu baris dipintonkeun ka hidep geulis. Mama apa ngalaksanakeun sapertos kieu teh saking nyaahna. Sabab kanyaah nu jantan sepuh mah tan wates wangen lir ibarat 7 lapis langit sareng bumi teu aya tungtungna, teu aya kendatna. Oge aya malati warnana bodas simbol silokana hartosna di dieu bengrasna manah nu jantan ibu Rama itu lambang kasucian ibu bersihna manah nu jantan ibu Rama dinten ieu insyaallah Bapak Ucu tos bade ngahapunten ka tuang putra apa ibu tos ridho baris ngalepaskeun tuang putra sabab dina dinten ayeuna dina acara ngaras aya prosesi ngecageun aisan eta simbol silokana yen mamah sareng apa teh kedah ikhlas ngalepaskeun putri anu kalintang di pikanya anak awewe mama hiji-hijina anak awewe bapa hiji-hijina cek nafsu mah anu dilahirkeun anu sakitu ripuhna di kakandung ayeuna ku mamah rek dipasrahkeun kedah ridho takdir Allah kawajiban nu janten sepuh cupar kawajibana nikahkeun putra putrina. Mama sing ikhlas, oge neng sing ikhlas. Sanes mama apa teh nyaah, mak nyarek dikekeuweuk wae hidup teh. Kedu rumah tangga, sanajan neng teh ungu, neng teh berat, jauh ti mama sareng apa. Tapi takdir Allah, neng kedah ridho geus. Anaking. Oge luyu jeung tujuan ngaras geulis ibu-ibu sadayana sepatos ka uninga. Geus pali dieu we nya. Keun mah tukang kamera mah dan alaktak abi ka dieu bakal nuturkeun. Ngaras teh geulis ngandung harti sareng tujuan. Nanaon ge? Innama amalu binniatnya geulis. Tujuan ngaras nyaeta hidup dina danget ayeuna rek menta karidoan nu janten sepuh. Neng hoyong beunghar, hoyong salamet rumah tangga teu kedah jauh-jauh ka gunung. Mementa ka gunung cenah tuh di gunung gede meh beunghar mah. Tuh di gunung anu duh kata terangnya punya cor beja teu kedah muja ka sagara tapi tah munjung mah kanu jadi indung muja kanu jadi bapa sabab gunung mah aya runtuhna sagara aya bedahna tapi kanya doa nu janten indung bapa tan wates wangen moal aya watesna moal luntur ku usum moal as ku jamban ngaras geulis umat ti dia hidup nu kahiji hidup kudu menta hampura kanu jadi indung bapa kunaon bet kudu menta hampura ka mama ka apa neng rumasa seueur dosa rumaos seueur nyesahkeun ulah kieu kena-kena ena urang geus boga gawe asa meunang sorangan we bae si mama masih bapa teh kayak nginggeulis hidup bisa saperti kitu ayeuna hidup bisa damel jasa mama sareng apa hidup ayeuna bade nikah sareng pamaget pilihan hidup ridho nu janten ibu Rama
Ridho Allah biridho waliden, suhtullah bisuhtu waliden. Ridho Allah nyarengan lamun aya ridho nu jantan ibu rama. Saur paribahasa Sunda mah indung tunggul rahayu bapak tangkal derajat. Indung bapak sumber keselamatan hidup, sumber kemuliaan hidup. Tadi tos diterangkan hidup hayong mulia, hoyong selamat rumah tangga baca neng mah aya keneh mama sareng apa. Anu doana diijabah ku Allah. Lir doana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka para umatna. Kantenan ayeuna dinten Jumaah. Sayyidul ayam. Ayeuna mama sareng apa bare ngetrukeun ka nyaahna, ngetrukeun doana. Gelis siap anaknya. Ecageun sagala bang baluh manah hidup. Ecageun sagala kariweuh hidup, tapi manco kanu jadi indung jeung bapa. Bisi teh aya pangampura gelis. Bagjanya tuh di ditu mat seueur anu bade sapertos kieu teh mamahna tos teu aya bayangkeun ku hidup. Sanu anu arek ngurus hidup. Bati cerik balilihan ibunya anu tos teu aya ibu ramana arek ngalaksanakeun pamaksadan urang menta doana ka kuburanna sanes mementa tapi ngadoakeun tapi ieu tah masyaallah istajib doa geus cepeng panangan mamah keur hiji raoskeun ku hidup mah nya doa putra cobi cepeng panangan apa hiji geus anak yuk mama salapan sasi hidup dina rahim anjeunna pernah nyeri hati ku abdi hapunten mama gelis anak king lu jadi indung lautan hampura pral didoakan ku mama pral anak king mama tos ridho sanajan berat ngalepaskeun hidup geura laksanakeun ngaras gelis geura bersihkeun diri hidup tina kedosa nu jadi indung jeung bapa tos gelis rangkul ibu hidup anaknya peluk mama cacapkeun ka sono hidup ngaharewos kana cepilna nyuhunkeun hapunten mama iya non mah putri kadede mama asa cikene non diaais ku mama di damadam dadah gadis anak king pral didoakeun ku mama dihampura ku mama teu aya gantar kakaitan anak bersih caang bulan 14 nu jadi kolot lautan hampura keur palaputan pral gadis tos dicium taarna ku mama tahan mama sakadang dineleng nengku diayun ambing ku mama ayeuna kedah ridho gadis kedah ridho ngejakeun hidup tos anak tos cekak mayun ka apa cepeng panangan apa gelis raraoskeun ku hidup eta panangan apa maka raosna kasar gelis sabab nu jadi bapak unggal dinten tiap waktu milari rezeki keur hidup pakasaban naon wae oge dipilampah kudu jadi bapak gelis kapanasan kahujanan nu jadi bapak milari rezeki keur palaputrana tapi bapak ridho ayeuna bapak rek ngejakeun hidup rek ngalepaskeun hidup aya bang baluh dina manah kedalisan dina ati oyong didugikeun ka hidup titip ka putri kadedehna sabab anak awewe makanya nu jadi bapak sok inggis jadi pikanya sok inggis renjam ku paneunggeuh kudu jadi salakina sok inggis teu ibadah ka Allah Pak Ucup mangga cuk marios ke tuang putra yen apa ridho ikhlas dicium ku hidup tak iya disebat sungkeman ngaras apa nuhun doakeun abdi walian abdi cing apa asa cikere abdi ais ku apa dijajab-jajab sakola ku apa
Ayeuna abdi bade nikah. Jaga ku mama jeung apa. Nuhun apa. Lepaskeun lalaunan ku hidup rangkul ramah hidup geus. Kekep ku hidup. Cacapkeun ka sono hidup. Ngaharewos ka apa gelis. Rumaos hidup loba nyusahkeun apa. Rumaos hidup loba kuciwakeun jadi bapak. Hidup kudunya gelis ka indung jeung ka bapak. Sabab surga hidup. Karidoan hidup aya di indung bapak hidup. Tos anaknya dicium lah. Alhamdulillah. Mangga ayeuna hidup bari ejakeun ku mama apa. Dia muntah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Upacara ngaras siraman neng Noni Sahbana Putri. Putri kadede Ibu Kokom kali Bapak Ucu Sahbana sejak dikawitan. Kidungan nu janten pangjurung nu jadi indung raja, pangjajab doa nu jadi bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku muga ngaruhum ya Allah Rabbul Alamin. Aku muga ngaruhum ya Allah Rabbul Alamin. Mugi Gusti nantayungan ngariksa sareng ngajari kahidup genis anak kinur karahayupan Di jorong restu tiendong ade jajan doa di bapak indung nulami ngakandung bapak nulami ngayokeun moga hidup anaki bersih lahir bersih batin. Mangga lalaunan gadis papa sing ridho mama ngeri ayun gelis ayun amping gadis adaki kanya mama kanya apa sok rasakan ku hidup gadis kasempetan dinten ieu hidup masih kena bisa ngarangkul menjadi hidup masih kena bisa nyacapkeun ka sono kanu jadi hidup non gadis ieu mama jeung apa anu sakadap di baris ngecageun hidup gelis anaknya hampura mama jeung apa bisi timimiti hidup di kandung nepi ka dewasa ayeuna
mereka hayang nu can kasorang sanes mama teh hayang nyenangkeun hidup sanes bapak teh hayang ngeumakeun hidup. Poe ieu bidangka poe pamungkas hidup ayeuna Aisyah nu jadi indung. Poe ieu minangka poe pamungkas hidup ayeuna lahunan nu jadi bapak. Capes hidup ecak dina pangkonan mama jeung apa geura buruk dimilikeun hidup. Hidup sing jadi istri anu soleha, istri anu sayang. Teuasa mama jeung apa ngejakeun hidup. Takdir Allah, hidup kudu rumah tangga. Mama harido. Bismillah mama. Daud. Mama harido. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ieu mama ridho ngajakeun hidup sanajan so dewasa berat tapi hidup Ridho mama. Alhamdulillah bapak kapali dieukeun balitana. Pareman sasarengan yen apa teh ridho sareng mama tandana pareman dia palita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar mangga mama sasarengan. Alhamdulillah udar sinjang aku mama. Dibuka mangga yen mama terus ridho asa cikena gelis. Rangkul heula ibu hidup anaknya. Bayangkan ku hidup kapungkur mama ngangais hidup. Kapungkur mama telepas ngapi ngajarin hidup gelis. Non asa cikeneh ku mama dia ais. Asa cikeneh ku mama di udak-udak. Asa cikeneh ku mama di asuh gelis. Ayeuna mama kudu ridho ngajakeun hidup anak yang berat. Sing tawakal jembar mana hirup mandiri jeung caranya hidup. Banyak mama ngegewek we hidup. Jagalis. Tos anak ka apa? Tinggal apa galis? Rangkul remah hidup. Bapak sing ridho. Ngajageun tuang putra. Anu salami ya. Diaping dijaring ku apa? Tas galis sing ridho lungsur tina pangkonan mamah sareng apa calik di dia anak ki mayun ka mamah sareng apa sing raoseun calikna tah kitu galis lahir disebat ngaras ngarasakeun perjuangan nu jadi indung jeung bapak cepeng panangan apa hiji deui panangan mama iraha hidup galis neng noni payunan hidup teh insan aulia Allah nyatana ibu ramah hidup anu dititipan hidup diamanatkeun hidup bisi salila 20 tahun langkung hidup pernah nyodekakeun nu jadi indung hidup pernah ngecewakeun nu jadi bapak kadang nu jadi indung pernah ngecelakeun cimata jengkel ku nu jadi anak kanyerin salian tinggal lahirkeun nu jadi indung teh lamun disentak ku nu jadi anak cobi tetep pamentena gelis tinggal mama tos juuh cisonca gelis emut hidup kapungkur emut hidup pernah ngajahetkeun manahna tapi ayeuna hidup penta pangampurana gelis sabaraha kali hidup pernah nyentak nu jadi indung pernah ngabaeudan nu jadi indung gelis rumaos teu hidup anak tinggal apa sabaraha kali hidup pernah ngalawan papatahna non sakola sing bener hidup ngalawan non ngaos sing bener hidup pernah ngalawan rumasa teh gadis cobi ayeuna cumarios kedaling ati lisan hidup dugikeun ku hidup sing ridona mama apa dangukeun getering ati tuang putra sejak balaka diri ka mama. mama bapak 20 tahun ka tukang abdi dilahirkeun ku mama diecakeun ku bapak oge sadaya abdi diaping dijaring diadik ku mama sareng bapak mah neng tak acan meung tarima ka mama sareng ka bapak
Neng teu acan tiasa mulangkeun ka asih ka mama. Mama, abdi hirup tina getih mama. Abdi hirup tina daging mama. Menit ieu detik ieu Neng sungkem dina pangkonan mama sareng bapa. Taya sanes seja neda dihapunten ka mama sareng ka bapa. Kalayan ku genglangna kecelak cimata. Neng hapunten lahir sinareng batin. Dikawit dikandung dugi ka dewasa. Ayeuna teu boleh nyesahkeun mama sareng bapa. Neng nada restu ti mama sareng bapa. Wireh enjing neng bade diakad nikahkeun. Widian neng doakeun neng mah pak. Mugia rumah tangga neng salamina kenging kabagjaan amin. Mah hapunten non seueur kalepatan ka mama. Nuhun mah salami ieu terus ngabimbing non, terus ngagengkeun non. Terus direpotkeun ku non. Nonnya hapunten non mah tak acan bisa mulang tarima ka mama. Doakeun non sing bagja. Nonnya ka mama. Nonnya ka mama. Moal hilap jasa mama. Dihapunten sagarupina ku mama. Mama didoakeun non. Panjang yuswa ageng milik. Sarejekina repeh rapi dina rumah tanggina sampai akhir hayat. Mama, ya gelis pupun dan hati mama. Usapanku mama. Hidup Gusti sejak ngembang rumah tangga. Rangkul mama gelis kanya mama peluk mama sayang. Najana bangun tuhir tam sering kaksa paripun tos gelis ka apa nyuuh apa rapatkeun sampean apa ieu tuang putra non nyuuh ka apa non cumarios ka apa sok gelis kedalkeun yen non tos hapunten tos ngarepotkeun apa sok anaking cumarios bari tetep pamunten aja na gelis pa. Cumpunanku Bapak sing sehat panjang yuswana.
Pacar ke bapak segala cineng agung miliknya neng bapaknya no so Cekap gelis rangkul ramah hidup anaknya. Dedah gelis kanya apa? Berat tuh jadi bapak gelis. Salilah iya tas hidup nanti gak didik hidup. Ayana sekedap di hidup rumah tangga beral gelis. Beral anaknya didoakan kok apa tos ridu ngurus hidup gelis. Tos kewajiban lu jadi kolot ngatik ngadidik pala putrana. Tos anaknya ayana hidup pulangkan kanya anak tak yuk prosesi mulangkan kanya hidup tuang leut kapungkur kuno jantan ibu Rama. Ayana hidup ka mama tampi bakti tuang putra. Bismillahirrahmanirrahim. Sing rido gelis, sing rido oke mama. Alhamdulillah gelis. Sing dugi kajaga hidup sapertos kieu ka ibu Rama mangga ka apa? Sok ka apa gelis? Engke tersebut teh bade kusaha dipikanya angin kupala putrana ibu Rama hidup teh gelis. Cekap anaknya ayana tinu jantan sepuh mangga cai doa ti sadayana mama sarang apa mangga leutan tuang putra ieu sasarengan tawis kanya kadedeh tinu jantan sepuh tahan sakada pangga gelis tampi saepkeun gelis sing ngajantenkeun jia doa ieu jia doa ieu sing ngajantenkeun landong kagu hidup tenang mana hidup encing dina waktosna cekap gelis mangga anu salajengna tah ieu puncak acara ngaras ngabasu sampeyan sepuh tampanannya laku hidup banget ayeuna mah hidup tes seru disungkeun kanu jadi sepuh angin jia doa tampanan apa kucurkeun ku mama oge sasarengan gencelangna ciherang ieu celik putih celak herang kanya nu jadi ibu Rama banget ieu dikucurkeun ka hidup engka disiramkeun ka hidup geulis sing bersih lahir batin hidup sing ditebihkeun tina segala berawit cekap Pak tos. Alhamdulillah simpan ku hidup gelis mayun ka mamah ayeuna sok mayun ka mamah dilahun pean mamah tilaman ku anduk kelirna bodas simbol silokana di dia gelis simbol silokana yen dengrasna kanya anu jantan ibu Rama dinten baris ngahampura ka hidup usapan laku hidup sing nyaah gelis ka mamah sing nyaah anak king minta ampun kanu jadi induk bagja neng bagja bisi kene bisa nyepengan sampai anu jantan sepuh hidup ieu surga hidup gelis doakeun mama sing sehat mohon ampun kanu jadi induk mah ampun abdi mah seueur dosa ka mama widian abdi ngabasuh pean mama mangga disiuk ku hidup cai lalaunan gelis bismillahirrahmanirrahim mugia tiisna ciherang ieu gencelangna ciherang ieu sing nyegerkeun kana manah ibu hidup sing jadi landong gelis anak king teu aya bang baluh manah ibu hidup pengras manah ibu Rama hidup gelis ngahapunten ka hidup mangga diusap ku hidup tah ieu ngaras teh gelis nguras sagala dosa hidup kana jantan ibu Rama nganggo wawangian anak king simbol silokana hidup sing seungit rumah tangga tapi contoheun balarea lungsurkeun ku hidup pean mamah lungsurkeun lalaunan sujud angin ke Allah di alam dunia pangeran lahir hidup nu jadi ibu Rama sumujud kanu jantan sepuh mangga tong asa-asa gelis kanu ieu nawe sok cepeng ku mama duh mama sungkeman abdi sujud kapangkuan nada pangampura mama dilahir dugi kabetin napika ayeuna pisan abdi saja rumah tangga mangga dicium ku mama terus ridho gelis dicium bebe kiri kanan aku mama yo cisoca nu jantan indung gelis insyaallah ciada dua anaknya rengan tos mama sing ridho ngalepaskeun tuang putra mangga ka apa gelis sapertos nembe mangga amparan dianduk kelirna bodas
tandaning bengrasna manah ramah hidup dinten ieu rek menta hampura oge bengrasna manah hidup gelis anaking jimat awaking eta sampean ramah hidup saksi hirup hidup anu mang tahun-tahun ngalengkahkeun melari rezeki keur hidup bayangkeun gelis karipuh nu jadi bapak pulangkeun ka nya anak-anak king omat hidup omat sing nya deudeuh asih kanu janti ibu rama mangga basupean apa ku hidup lalaunan bari istighfar dina mana astagfirullahaladzim ampun abdi seueur dosa ka apa rumaos seueur nyesahkeun apa bukakeun lawang pangampura kanggo mugi apa sing ridho jeung mana ngajurung miang non nikah sareng pameket pilihan non tos gelis anak nganggo di wawangian simbol silokana hidup sing seungit rumah tangga picontoeun balaria sing tiasa ngangkat derajat tu jantan ibu rama lungsurkeun deui geus nyeuh kana pangkonan apa usapanku apa duh apa suang kemana abdi sujud kapangkuan ada pangapura apa lahir dugi ka batin napi ka ayeuna pisan abdi saja rumah tangga tos tuntas garis rangkul mama apa di tengah kapungkur di ayun ambing kapungkur di dama-dama ama apa pelem cacapkeun ka sauna mama apa panungtungan gelis panungtungan mamah jeung apa bisa kieu hidup rumah tangga kaharep mah hidup geus aya nu miboga mama apa teu ngaboga-boga gelis ya bapak ridho mama ridho gelis dineleng-nengkung di dama-dama aya hidup rek rumah tangga ya anak aya layeuna teh aya adekna teh aya ade teh aya tadi kasep kurang rapikeun taos mama bagja mangga sadayana di papa ibu bapak sadayana sepuh para pini sepuh sadayana bagi atas kami keluarga besar Bapak Ucu kali Ibu Koko ada jadah doa napa pilih dinten minggon bakal kahesean bakal kaririweuh neda cempar manahna silih lubarkeun manah gelis silih lubarkeun manah adat kinjungkeun jadah doana mangga ka wargi-wargi hidup sadayana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangga wargi-wargi nasadayana siada doa di sadayana wargi-wargi hidup sadayana ngajurung yang kehidup ridho gelis jauh cisoca nu jantan ibu rama oge wargi-wargi hidup karena di ridho ada doa kehidup sadayana gelis dede doa anak ibu kokong bapak Ucu ada pandai hidup ke pasraksinya malam prosesi siraman dijajak penujatan ibu rama keasih anu sajabti kanya anu tanu atas wangenna teh sapuh sadayana lengkah anu pinuh ku barokah disarengan ku aosan sholawat. Mangga mapah lalaunan gelis
Abda'u Lihat kamera saya. Mangga dipengker ngiring sadayana. Abda'u bismi rabbil karim Salawatan ala rasuli wa ala alihi wa sahbihi. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismi rabbil karim Salawatan ala rasul. Mangga neng non cali. Apa lebetkan cayin apa? Alhamdulillah. Dikawitanku ibu koko mangga. Neng pananganan namprak gelis. Abda'u bismi rabbil Pakai tungkul tinggal kamera saya. Angkat panangannya sekedip. Wa ala Sekap mama. Salim ke mama. Mama sakali deui kayak kira ngembe ya. Mas sakali deui mah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah salim ke mama sekali deui. Mangga Bapak Ucu Sahbana. Jadi ramah kasih kadeden kanya anak hidup. Syur mancur cahaya ilahinya dengan kahidup gelis. Masya Allah. Sing bersih lahir batin deh. Lajeng Ibu Sayani. Ayo Ibu Sayani. Ayo Pak Ustad adalah Pak Ustad. Ibu Sayani ayo. Apa sadayana ayo. Ibu Sayani tuh siap. Kali dia, mapai kali dia, siap-siap. Ibu Sayani. Dilajeng Ibu Ani, Ibu Tuti, kali dia. Ade punten ade. Tuh. Mangga. Ibu Ani, Ibu Tuti, Ibu Pera. Mangga kali dia ada pada ngaibakan sadana sepadas nyambung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abda'u bismillah. Insyaallah tabarakallah gelis anak king kasih ti sadayana kanya hati sadayana kakak hidup mangga. Salawatan ala rasul. Aya kene dipangker balik dia teh. Sok kali ya. Sok teteh teh Silvi. Mangga. Nana bae di absen mah ka teteh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismi rabbil karim. Salawatan ala rasuli wa ala Mangga. alihi wa Dilajeng. sahbihi. Abda'u Teh Ibu Mimin, Ibu Nur. Abda'u Aya di teh mangga Abah. Yang nak Salawatan langkung 7 langkung saya. Ibu Bade atas. wa ala alihi wa sahbihi. Mangga. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Iya. Abda'u Lajeng. bismi rabbil Bapak Ucu mana Bapak Ucu? Salawatan Mana? ala rasuli wa ala Atas sanes pada ngucurkan air wudhu. Pak Ucu terakhir ngucuran air wudhu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuh Bu. Kucai mah makeup ke sawios-wiosnya. Tapi air mata mah tetep ayat tapakan. Alaihi wasallam. Sallallahu Alhamdulillah, mangga apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Rengse, enak hidup kudu, kucuran ku apa? Abda'u bismillahirrahmanirrahim Abda'u bismi rabbil karim Sholawatan ala rasuli wa ala alihi wa sahbihi Sekali-sekali we gadis. Abda'u bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah dipungkasku ngucur kenai kudu. Cekap mangga namanya ngaibakan kapalnya dia dari sadayana. ala rasul Yo, bade closing acara. Anu namanya ngaibakan punten sadayana pali dia. Bade dipoto heula. Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga dipoto heula, dipotret heula sadayana mangga. Alhamdulillah hadirin Bapak Ibu sadayana parantos rengse pengajian ngarasiraman neng Noni Sahbana Putri kadede Ibu Kokom kali Bapak Ucu Sahbana simkuring haturkeun nuhun ka sadayana kulawargi anu parantos ngiring ngadedel doa mudah-mudahan sing dijabah ku Allah naon rupiah pamaksadan kedua mempelai sing dijantankeun keluarga anu sakinah mawadah warahmah oge teh hilap ngaturkeun nuhun ka sadayana pendor dekorasi Afka Dekor lingkung seni Kulika Amuba fotografer Maharani Mua oge simkuring atas nami pangjajab acara Yanti MC ngaturkeun nuhun kana perhatosanana hapunten anu kasuhun bobilea catur anu teu kaukur aya basa anu teu kariksa aya anu teu sapagodos kana manah Bapak Ibu sadayana mugia ngapuntenna barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah hatur nuhun ka sadayana mangga disawerela panganten pasiana lah